wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui dina channel Diajar Sunda yuk. Mudah-mudahan baraya darama saterasna. Dina video ayeuna nyaeta kana pengajaran bahasa Sunda kelas 11 materi Biantara. Ya. Kelas 11 materi Biantara. Poin pembahasan ayat 7 anu kahiji wangenan atau pengertian biantara, anu kadua wanda atau jenis biantara, anu katilu struktur atau babagian teks biantara, anu kaopat contoh teks biantara, anu kalima cara nyieun teks biantara, anu kagenep metode atau teknik biantara, jeung anu katujuh cara biantara anu HDI. Jadi ayat 7 poin pembahasan. Anu kahiji aya wangenan atau pengertian biantara. Ari biantara teh nyaeta hiji kagiatan nyarita di hareupeun balarea atau jalmarea kalaya nepikeun perkara saluyu jeung tujuanna ya. Jadi biantara teh nyaeta hiji kagiatan nyarita di hareupeun balarea. Biantara sasarua anana nyaeta eujeung pidato. Ngan ari pidato mah istilah dinu bahasa Indonesia ya. Eusi biantara oge kudu saluyu jeung kapentingan acara anu ngahadiran atau tamu sarta kalungguhan jalma anu ngabiantarana. Jadi teu sagawaya jelema bisa nepikeun hiji biantara ya. Eusi biantara mah disaluyukeun pisan jeung 3 unsur eta: kapentingan acara, nu ngahadiran atau tamuna, sarta kalungguhan jalma anu ngabiantarana. Ari jalma nu biantara teh disebutna orator. Ragam basa anu dipake dina biantara teh disaluyukeun jeung situasi oge kondisi. Ngan ilaharna mah biantara sok ngagunakeun basa Sunda ragam hormat atawa bahasa lemes. Sabab dina biantara mah urang teh ngadeg di hareupeun jalmarea. Asa teu hade urang ngagunakeun bahasa kasarnya, nu sae mah nyaeta ngagunakeun bahasa lemes atau ragam hormat. Nah, aya wanda atau jenis biantara. Di antarana biantara resmi jeung biantara teu resmi. Biantara resmi nyaeta biantara anu dilaksanakeun dina acara-acara resmi, juga acara kanagaraannya. Contona biantara dina sidang, rapat, upacara Agustusan jeung acara resmi sejenna. Anu kadua aya biantara henteu resmi. Ieu mah biantara anu dilaksanakeun dina acara-acara henteu resmi. Contona biantara ulang tahun, syukuran, riungan lembur, acara hiburan jeung acara teresmi sejenna ya. Anu kadua aya struktur atau babagian biantara. Anu kahiji aya bubuka. Dina bubuka teh aya salam bubuka, muqaddimah, salam panghormat jeung ngahaturkeun nuhun. Jadi dina bubuka ge aya sabaraha bagian. Anu kadua aya eusi. Tah dinu eusi biantara mah kahiji ngadadarkeun tujuan, kaduana nepikeun eusi biantara. Anu katilu aya panutup. Di antarana aya sanduk-sanduk atau menta hampura, nyindekeun, ngadoa jeung salam panutup. Tah salajengna aya contoh teks biantara. Tah ayana aya contoh teks biantara. Tinggalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilallah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Langkung ti payun puji sinareng syukur kasanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Ku rahmat sareng hidayahna urang sadaya tiasa ngaluuhan ieu acara.
Bapak Kepala Sekolah, komite sekolah, rengrengan guru, sareng staf TU nu ku simkuring dipika hormat, oge teu hilap sadaya siswa-siswi nu dipika reueus. Alhamdulillah, urang sadaya tiasa patepung lawung pa amprok Jonghok dina raraga paturai tina siswa kelas 12. Rehing lancek-lancek urang sadaya bade ngantunkeun ieu sakola sabada tamat diajar salami 3 tahun. Sateacana ngahaturkeun nuhun ka panata acara nutos masihan waktu sareng kasempatan. Tah, katinggalnya dina eta bagian bubuka teh aya unsur-unsur nu ngawanguna. Di antarana aya salam buka, aya muqaddimah, aya salam panghormat, aya ngahaturkeun nuhun. Dina bagian bubuka teh aya 4 unsurnya. Salajengna salianti bagian bubuka aya oge bagian eusi biantara. Di antarana ngadadarkeun tujuan jeung nepikeun eusi. Contona simkuring ngadeg di ieu papanggungan minangka wawakil ti siswa kelas 10 sareng kelas 11. Sejak cumarios ngedalkeun kareteg manah sareng ngawilujengkeun ka siswa kelas 12. Hadirin nu sami-sami lenggah, munggah ari waktu asa nyeak pisan sajorelat. Asa cikeneh urang sadaya diajar sasarengan di ieu sakola. Ayeuna siswa kelas 12 tos kedah paturai deui, kedah miang deui ngahontal harepan sareng cita-cita nu langkung luhur. Tinggal janten ieu bagian eusi biantaranya. Dina bagian eusi biantara aya 2 unsur. Tah ayeuna bagian panutup. Aya sanduk-sanduk nyendekeun pangdoa jeung salam panutup. Contona, hapunten bilih aya basa nu kirang merenah larapna, bilih aya kalimah nu teraos kana manah, pondok nyogok panjang nyugak, neda tawakupna ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal. Bobo sapanon carang sapakan, hapunten anu kasuhun hampura anu diteda. Pamungkas pamugi sadaya alumni nu lulus taun ieu tiasa neraskeun sakola nu langkung luhur. Rupina sakitu nu kepihatur sakali deui kasadayana siswa kelas 12 wilujeng ngahontal harepan sareng cita-cita nu langkung luhur. Bral geramiang, gera tandang makalangan. Kitu oge urang sadaya siswa-siswi kelas 10 sareng kelas 11. Urang sami-sami ngadoa mugia sing janten siswa nu cager, bager, bener, pinter, singar tur parigel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal janten dina bagian panutup teh aya 4 unsur. Aya sanduk-sanduk atau menta dihampura tina biantara nu ditepikeun, aya nyendekeun jeung aya nu 2D nembe ya. Ayeuna cara nyieun biantara. Nu kahiji nangtukeun jejer atau tema. Jejer atau tema nu dipilih teh kudu aktual atau hits ulah medar tema nu geus bari. Anu kadua nyieun rangka biantara. Rangka anu dijieun kudu weweg, jieun rangka anu saluyu jeung struktur biantara nyaeta bubuka, eusi jeung panutup. Anu katilu mekarkeun rangka. Rangka anu geus dijieun teh tuluy dimekarkeun utamana mah palebah eusi biantara. Biantara kudu miboga eusi anu mundel ya. Materina kudu HD tong bertele-tele. Anu kaopat ngedit biantara. Rangka anu geus dimekarkeun kudu diedit. Ditingali deui unggal kalimatna sabab biantara nu HD kudu ngagunakeun basa nu HD. Nu babari kaharti ku balarea nya. Biantara teh kudu babari kaharti ku jalma nu ngadangukeun biantara urang. Oke. Tah. Salian eta aya metode atau teknik biantara nyaeta aya 4. Anu kahiji teknik nalar atau ngapalkeun. Nu dek biantara teh sameh biantara nalar atau ngapalkeun heula teks biantara nu dek ditepikeun. Ari teknik nalar mah artina urang nalar atau ngapalkeun ya. Anu kadua teknik naskah atau dibaca. Nalika biantara jalma nu biantara atau orator teh mawa sarta maca teks biantara ya.
Ari nu kadua mah dibaca. Nah, anu katilu mah ekstemporan atawa nuliskeun inti-inti bahasan biantara. Disebut oge teknik catatan kecil. Di mana nu biantara mawa catatan leutiknya teu kabeh teks di bawah tapi nuliskeun garis badag atau gurat badag biantara. Anu kaopat nyaeta teknik impromptu. Ari impromptu mah teknik ngadadak. Jadi nu biantara teh teu persiapan heula. Biasana mah dilakukeun ku ahli atau zaman nu geus mahir biasa biantaranya. Jadi aya opat teknik biantara. Nu kahiji ditalar, kadua maca naskah, katilu ekstemporan, kaopat impromptu. Nah, aya cara biantara anu hade. Anu kahiji, sora atau artikulasi kudu jelas sangkan kadenge ku balarea. Entong bertele-tele tapi kudu jelas a, i, u, e, o ya. Anu kadua lentong atau intonasi. Logat dina basa. Lentong urang Sunda beda jeung lentong urang Jakarta. Biantara mah pan istilah Sunda. Lentong nage kudu lentong Sunda. Sangkan biantara nu ditepikeun teh bisa nepi ka balarea. Anu katilu wirahma. Wirahma teh nyaeta gancang launa nyarita jeung tarik launa sora. Kudu saluyu jeung biantara sangkan balarea kataji. Bisa narima naon ditepikeun dina biantara. Anu kaopat nada. Nada teh nyaeta rasa basa kumaha dina nepikeun biantara kalayan ngagunakeun basa anu kaluar tina jero hate. Saluyu jeung biantara. Bunga atawa sedih kudu saluyunya jeung ekspresi basana. Oke? Nah, salian ti nada aya oge pasemon nya. Ari pasemon mah nyaeta ekspresi atau mimik muka jalma nu biantara. Kudu bisa nepikeun naon nu aya dina eusi biantara. Ulah nalika urang eukeur nepikeun biantara nu sedih, urang seuri atawa nepikeun biantara nu lucu urang baeut. Berarti henteu saluyunya pasemonna atau mimik mukana. Anu kagenep atau nu pamungkas aya pasang peta atau gestur. Nah, ieu mah gerak awak nalika keur biantara. Ieu urang kudu bisa meragakeun misalkan eusi biantara teh leuwih nepi ka balarea, bisa ku gerak leungeun, bisa ku gerak sirah, bisa ku kiceup urangnya. Kumaha carana sangkan eta biantara teh katepikeun. Sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.